disebut ngahiji henteu, disebut papisah henteu. Hese kan laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan ahwat urang sadayana bra ngaler ngidul ngulon ngentan sasarangan karena pangresa Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin ngalebetkeun pidawuh Allahna dina pidawuh wa ta'awan 'alal birri wat taqwa anjeunna nyana nafsirkeunana naulkeunana dikir berjamaah ge kalebet kana wa ta'awan 'alal birri wat taqwa nuju sili bere sili kirim sili kocoran mariyas ti ba'duha ba'don satu sama lain saling mengisi nu belah kidulna keur kopong kosong poho lamun surna mah masuk mata kajongjonan tah nu kalerna nuju eling janten insyaallah radiasina akan membawa akhirnya akan mempersatukan kewajiban seorang hamba menuju Allah. Nah, dirinya tahun menuju dikir berjamaah menuju khataman insyaallah katana. Hoyong ilmu manfaat. Hoyong janten amal soleh. Nu namanya kahartos teh. Kahartosnya kurang sadayana. Asa nyambung sareng naon diamalkeun ku Bapak laras. Pidawuh Allah, pidawuh Rasulna, makolahna sadayana nyambung. Sok atuh hoyong manfaatna kedah aya ijab jeung qabul. Naonan ku anjeunna dihaturkeun tampi urang sadayana. Ngiringannya wawakil we abdi ibu bapak sadayana kalau mukarrom anu parantos namanya ngawurkeun siraman rohani. Qabil tu mangan. Warodi tu ala dzalik. Qabil tu ya hadratal mukarram. Warodi tu ala dzalik. Itu panggen al-mukarram anu namanya parantos sangeun nampi kalayan kebingahan karidoan mudah-mudahan sing tiasa kaamalkeun ku abdi sadayana amin eta panggen saterasna anu disaurkeun ku anjeunna urang kedah aya muncul rasa dina mana nu diamalkeun ku Bapak teh saur anjeunna nu nyaeta anu nyambung berdasarkan sanad al-isnadu minad din as-sanadu minad din mangga nyaeta sanad teh musalsal kalesan dugi ka Bapa dugi ka Ibu dugi ka abdi sadayana dugi ka guru urang sadayana kamu dugi ka Sultan dugi ka Imam Bakir ka Imam Ali Zainal Abidin ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah nu khopina dugi ka Abu Bakar As-Siddiq dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara silsilahna Abu Bakar As-Siddiq sahabat pilihan Rasulullah pertama nampi dikir Naksabandiyah nak pamisur bahasa muhibbin muridin Syekh Bahauddin An-Naksabandiyah dasar di Rasulullah secara qadiriyahna kan pertamana Sayyidina Ali karamallahu wajhah sami di Rasulullah dua sahabat pilihan Rasul sadayana anu tos lebet aya jaminan surga eta nu diamalkeunana nyaeta miftahul jannah la ilaha illallah ku ibu diucapkeun teras ku Bapak diucapkeun teras didorong teras ku ilmu-ilmu anu luar biasa maka bina urang sadayana ayat sapaling hamba Allah anu nyujudkeun dirina ilmuna popularitasna nuju sedang-sedang viral teras bergabung sareng Bapak Ibu sadayana insyaallah janten naofi dan Bapak janten naofi dan Ibu itu sadayana la alima wala alima illa biqasdi tawajjuh teu aya hiji ilmu atawa hiji amal teu aya amal atanapi ilmu anu maksudna lain tawajjuh
sanes maksud tujuan mayungkeun diri ka Gusti. Ternyata insyaallah bayan mantek ma'ani johar maknu Fathul Wahab dina pikihna sadayana nihayahna tos kerampak ku anjeunna. Tapi anjeunna tetap hoyong sami-sami semua ilmu semua anu ku Allah tos dihaturkeun ka anjeunna hoyong ngabuktoskeun rasa syukur di hadapan Allah, disujudkeun deui ka nu gadung, dipaparinkeun deui ka nu gadung. Pembuktian pengabdian diri anjeunna di hadapan Allah insyaallah semakin barokah, semakin maslahat manfaat. Amin. Bihaqi la ilaha eta ku Nabi Daud, eta ku Nabi Yunus, eta ku Nabi Ibrahim, eta ku Nabi Musa, eta ku Nabi Isa, eta nuku Nabi sadayana bade Nabi Harun, bade Nabi Dzulkifli. Mari pidato kangjeng Nabi tos ngajamu sadayana para nabi. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha. Tapi secara syariat kangjeng Nabi ge nabi disaha ti Jibril al-Makin. Jibril al-Makin nampi ti hadirat Allah Azza wa Jalla. Mangga urang sholawat thariqah bil barakah mengiringi urang ngaekspresikeun rasa tumampi tinu tadi nu dicana ku ibu bapak teh eta parantos dihaturkeun ka para ambiya. Mangga urang sholawat ka Sayyidul Arabi wal Ajam nyaeta pimpinan kabeh bangsa Arab, bangsa Ajam, bangsa jin, bangsa manusia termasuk dunia jeung akhiratna. Khairul khalqi anjeunna pang sae-saena makhluk. Nu dihaturkeunana ge anu pang sae-saena ku Allah dihaturkeun, maka afdalu dikri. Pang afdal pang agung-agung. Teu kedah ragu teraskeun. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin. Ti Allah Rabb sadayana alam nu diaos ku ibu teh sanes ti sasaha mata jelas lempang ka anjeunna tujuanana ka anjeunna cana sing dugi ka sumurambah kana bayar tembus kana jantung. So Allahumma hdina tariqan mustaqim tariqan min ruhi Jibril al-Matin. Allahumma hdina tariqan mustaqim tariqan anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin. Beberapa tafsir menafsirkan berbagai perjalanan seorang hamba, seorang salih menuju sang Rabbnya, sang ilahana. Kadinya berbagai anu namanya kasebat nyaeta dijadikeun wasiat ka anjeunna, wasiat ka urang sadayana naon takwa nyaeta implementasina sakumaha namanya
ngalaksanakeun perintah mantenna nebihan cegahan mantenna nana. Maka si Abdul Qadir miwaran supados terimplementasikan eta pidawuh Allah anu dihaturkeun ka Rasul Allah didugikeun ka umatna pidawuh mantenna hayatul qalbi ilmu pada hidup. Maka hidupnya qalbu adalah dengan ilmu. Maka pada hidup gali ilmu syariat dijalankeun, ilmu thariqah dijalankeun, ilmu hakikat dijalankeun, dugi ka ma'rifatna keur ngantirkeun ruh jismanina, ruh rawanina, ruh uluh kudusina dugi tidinya ngagelora sadayana dicanak diantirkeun ku kalimah anu agung nyaeta kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal amin. Hoyong di dunia urang cacing dina dasar kebenaran la ilaha illallah. Maot oge urang teh hoyong kenging jemputan rahmat ridho sam ampunan mantenna berarti dina hartos la ilaha illallah. Gugah engke anu kasakalina di alam abadi, di alam kekal abadi di mahsyar tatkala jalma-jalma keur keung genting harap dan cemas tada teuing dina anu teu aya tandingan lamun urang aya dina benteng agungna la ilaha illallah. Eta Allahumma bina tariqan mustaqim tariqas syuhadati wal mujahidin Allahumma bina tariqan mustaqim tariqal ulama wal amilin Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma bina tariqal mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin. Tatkala Kanjeng Nabi didongkapan salah satu sahabatnya di tatar daerah Baduy kemunsur urang mah daerah anu kumuh di jauh di daerah kota anjeunna anjeunna naros ya Rasulullah mantesang iraha dongkapna tiang kumaha Rasulullah adat damara naon anjeun anu jadikeun bekal ku anjeun saur anjeunna kaula mah salat teu acan seueur puasa teu acan seueur zakat teu acan seueur tapi aya dina rasa kaula cinta ka Allah sareng ka Rasul. Kumaha pidawuh Rasulullah anta ma'aman ahbabta anjeun bareng jeung jalma nu cinta punculkeun di mana nyebat Syekh Sultan, di mana nyebat Syekh Jafar Shadiq, Syekh Imam Bakir, Imam Ali Zainal Abidin, di mana disebat Sayyidatina Fatimah Al-Zahra, seorang istri solehah kalawan seorang pemimpin ke kaum ibu-ibu, kaum akhwat disawar ke Allah aya bergetar iman insya Allah kalebet reng-rengan jalmi anu kacitog kupidaw kang Nabi mudah-mudahan urang kaangkeun gitu sadaya sehingga urang sareng anu cinta urang walaupun diajar tapi daripada tidak belajar berbuat sedikit pun berarti tatkala sudah
dibuktikan dengan gerak ataupun diam Bapak karena mendapatkan karena tujuan orientasi yang jelas dan benar sesuai perintah Allah, sesuai pidato Rasulullah. Nyaeta dasar kalimat la ilaha insyaallah. Wa mautul qalbi jahil panjang sareng ari maut na hate teh nyata bodoh teu apal, maka galih ku urang sadayana, maka kebodohan eta jauhi ku urang sadayana. Lamun urang aya hate ulah aya hikmah ilmiah eta teh panggoda setan roh nu rek ngajauhkeun kana ilmu urang supaya ulah meunang petunjuk. Ayana ma'rifat teh ku ayana ilmu. Mana mungkin orang bermakrifat tanpa berilmu? Maka ilmuna ilmu thariqat, ilmu tauhid, ilmu hakikat sangkan ngebentuk urang biasa bermakrifat di hadapan Allah insyaallah. Wa khairu muradika at-taqwa fazid. Nu namanya tujuan terbaikmu adalah takwa, maka berbekalah dengannya. Namanya disebutkan takwa laras kumantena, maka tidak usah sultan ngirina. Maka wa khairu muradika at-taqwa. Pangsai-saena tujuan ibu, tujuan bapak takwa. Sok jadikeun bekal katakwaan. Kangjeng Nabi masih deui isyaratna tatkala anjeunna nuju di hadapan para sahabatna, anjeunna memberikan petunjuk at-taqwa hauna, at-taqwa hauna duikan tilukan takwa teh di dieu naonna barangna supados urang henteu bingung tafsiran deui kunak sabandia, yaitu hidupkan dalam ruhmu, hidupkan dalam hatimu eling ka Gusti Allah. At-taqwa hauna. Jadi di dieu at-taqwa anu sebat namanya Baitullah na qalbun urang. Tempat dumheusna hamba, tempat kumerebna hamba ka Allah dina qalbun. Teu aya we na qalbun kosong. Saur namanya ka Mekah tawaf 7 putaran, sa'i 7 wihan bolak-balik kosong. Kumaha pidato Allah? Maka nasolatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Teu sarolat anjeun. Kajeun teh ngurilingan Ka'bah sampai 7 kali dan dipikirkeunana rek meuli batu ali terus. Kali itu ka dieu nu dipikirkeunana sieun teu kapake ku tatangga. Sabab tatangga geus datang kamarinya mohon kaimplong ka bawah terus. Jadi kuat kumaha teuing lamun teu kabere tatangga belah kulon tatangga belah wetan kita capek ku ayeuna sakitu. Maka paina saena mah bade ka tanah suci teh lain anu tatangga nu ada rongkapan, memang saena mah nu bade angkat wawartos ngan kumargi wawartos kasadayana tatangga di eta kampung panginten capek jabab keur mikirkeun bekal, mikirkeun itu, mikirkeun ieu ti kamari encan mikir manasik batak teu katamat-tamat hampir sabaraha lamar. Aduh kumaha carana bawa bekal eta insyaallah bade ngaos kuluh mangga, bade ngaos naon, bade ngaos palak binas mangga, bade robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab mangga hirupkeun nyambung da bilih capek teuing kali itu kan. Maka panginten istihlal istirdo didugikeun ku kedalisan para ulama atau para kiai para ajengan itu minah dina ngaelatan anak kadinya janten eta panginten dah margi naon anu bade angkat-angkatan kan saena istihlal istirdo cenah dicana eta anu bade kalersan ieu kabahnya ieu kalersan al-mukarramah istrina sahihna ibuna sahibul bait atau nanti istrina bapak ustad yana bade angkat dinten Kamis dinten Rebo. Nah dinten Kamis pentingnya bade angkat pidua anak sadayana. Mudah-mudahan anjeunna di perjalanan aya dina kalancaran kabarokahan kalayan
keikhlasan dugi ka dituna singkat canak eta mari kan tos didoakeun tos ngadoa tiba deh angkat nage sok dibaca di komando kusadayana Allahumma sursadana leres Allahumma antas sohibu bisa parina hadal birra wat taqwa aya dina manasik sok ayanya eta mana antas sohibu bisa parina nah berbagai nyokel eta bingung kumaha ari bapak ma ibu nu bade angkat kantun aktif hirupkeun insyaallah nu kaditu secara dohirna secara batina angkat nu di dieu doana teras ka anjeunna pinuh kacintaan pinuh karidoan pinuh keikhlasan makbul we anjeunna mabrur anjeunna wa yasma'u fi man da'alah jeung bakal nyapaatan nu umroh kalayan makbul mabrur bakal mapaling kasaha liman da'a pikeun jalma ngadoakeun anjeunna pikeun jalma ngadoakeun anjeunna makbul ibu ge makbul kantenan pami ibu nu ngadoakeun anak hirup eta ada saduhum bil ardi Ciakar Manon Jaya Garut tapi wa arwahuhum tahtal arsy lalapkeun deui we wa arwahuhum fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ruh nama nuju sasarengan tidak terhalang oleh ruang dan waktu oleh gelas galaksi planet naon bae nu disebatkeun menurut ilmu pengetahuan kabeh ruhna dengan secepat itu badan nama ibu nu angkat di Mekah nya secara ikhtiarna syariat karau kapangku secara substansina teras yartakil abdu ila hadratil qudsi terangkat dugi ka Gusti naon ruhna diisikeun ku dzikrullahi akbar eta kabeh jadi teu bingung engke ngurilingan di dinya aya makom Ibrahim ibu aya makom Ibrahim naon di makom Ibrahim teh naon nah tos pandangan ulama-ulama sufi thariqah nyaeta di makom Ibrahim fihi ayatum bainatum makom Ibrahim naon makom Ibrahim qalbuhu yatuqullaha daiman itu di dinya teh manah Nabi Ibrahim sapapaosna tawaf mayun ka hadirat Allah kunaon mayunna teh kumaha teu aya deui ibu bade ngiringan mah ikutkeun ka Ibrahiman bikuwati dikrillah ku kakuatan ering ka Gusti Allah jadi walaupun jauh tak terhingga padahal ari geus nyambung mageuningan deukeut ka bina-bina teu aya wates wangeunna jauh tak terhingga dekatan babatas berarti ngahiji seperti cahaya baterai dicentangkeun kana cai nu aya dina kaliputan kabeh ku cahaya eta disebut ngahiji henteu disebut sapisan hese kan laras tah eta aya da rasa ruh jalma anu keur kumerep di hadapan Allah mata walibat ni batnan dirinya ayah hirup semakin pemahaman semakin dalam nyata bahwa anfa semakin manfaat warbahu deh semakin untung tuluy dirinya semakin beruntung hirup tong kapaman datos kadu bakal nu eta bumi 7 langit 7 surga 7 neraka ge 7 di ibu ge aya 7 latifah sok didinya pinuhan ieu we nu qalbun pinuhanan heula dan kege nebar ku nyalira dikirim naik ku nyalira engke itu latifatul ardi Ka'bah pandangan ulama thariqah ieu latifatul qalbi nya akan tersambung bersama latifatul ardi terisi dengan latifatul qalbi yang ada di ruh ibu di qalbun ibu latifatul qalbi ibu dipinuhan ku cahaya ma'rifat kekuatan dikir ka Allah akhirna rekam kana latifatul ruh akhirna ruh ibu teras naik lain naik ku ibu nyalira ditaekeun ku karunia ridho rahmat Allah teras
naik semakin kuat, berarti dirinya tatkala masuk ke ruh, insya Allah apa yang diucapkan ibu, la ilaha, tidak akan kompromi ruh ibu dengan kemusyrikan, tidak akan kompromi ruh ibu dengan kemunafikan, karena ruh itu tidak mau basa-basi, tidak mau mengaku bukan haknya, tidak mau boga rasa urang hebatna kuatna nepi ka Mekahna itu dia nempel nebeng ngetren ke Allah karena pujina Allah. Kapan juga pun puji Allah, tapi sok tara-karasa nyurungkuin nah teh tetep hayang dipuji sok aya nya dengan jiwa. Ari dina bahasakeun mah alhamdulillahi rabbil alamin. Sur tauhid kumaha? Qadimun li qadimin qadimun li hadisin hadisun li qadimin hadisun li hadisin, kabeh puji kagungan Gusti Allah. Lembur we diri capek tujuan sholat hayang ka kiri ku mitoha calon mitoha capek samar teu capek bengkok sinemah tiar teu capek, maka nu tadi mah naon a'rad sur pajengan tadi naon a'rad wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka kamanehna rupa we usaha kitu kieu teu kabagian ngareunahna sabab tetempuanan teu kanu gaduhna boga rasa. Nah, lamun dicontohkeun contoh anu qadis tawa nemponu ieu ya teu hayang kumaku. Nah, contoh sakali-kali mata pakuran kurang di mana nempo terminal atau napi jadi tukang parkir, kalebah eta mah bisa dijadikeun ilmu dan terasa kaributan, terasa nu dirina rek nu parkir Alphard, rek nu parkir Keri, rek nu parkir Karimun, rek nu parkir Pajero naon lagi biasa-biasa saja. Nu penting mah eta ulah kurang 2000. Aya ari ujung kadinya. Mata teu riweuh manehna ditinggalkeun ku akadi dalin urang. Ditinggalkeun ku Pajero ji. Tah lamun urang nyanak ilmu tina parkir we heudahna dina diri insyaallah insan dakarun hiji manusia lalaki anu merdeka hati. Hoyong merdeka. Hoyong merdeka. Allah libatkeun dalam segala hal. Allah jadikeun tujuan urang. Allah jadikeun sandaran urang. Allah jadikeun cita-cita urang. Ngataksud meh la matluba illallah. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapar damel Allah. Rasakeun rumasakeun insya Allah merdeka di mana-mana hate teh nyandar kanu gaduhna. Amin. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Nadamel Allah nu ieu abdi bakti kadar Allah. Di mana-mana jadi ibadah. Hirup hate makrifat kanjeuna keur mam urangna keur eueut urangna tetep dihukuman nu ngabdikeun diri ka Gusti Allah. Kan abdi bakti ka Gusti. La ilaha illallah hirupkeun fi'lul qalbi na gawe hatena naon ma'rifatullah. Tatkala geus hirup hatena ma'rifatullah bikuati dzikrillah ku kakuatan dzikir Allah terjadi memeh salat, memeh haji, memeh puasa, memeh naon, maka hirup ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Geus mengenal ma'rifat uningan sateu acan urang ngalaksanakeun syariatna ibadah ka Gusti Allah. Keur salatna jalan tetep ma'rifatul ma'bud indal ibadah. Beres salat kabawa ma'rifatul ma'bud ba'dal ibadah dina hartos dinya ibadah anu dohirna kan ditantoskeun waktuna, ditantoskeun jamna jeung sabangsana, tapi hate ibu ngantang teu pisah ti anjeun.
insyaallah teras hirup kacanak di mana-mana. Ma'rifatul ma'bud indal ibadah, qoblal ibadah, ba'dal ibadah naon barang hudurul qalbi ma Allah hadir hatena eling ka Gusti Allah madep hatena at-tawajjuh ila Allah madep ka hirup teras tatkala hirup teras didinya maka teu karasa nyaliara kana rasa ibu capetang nu dina ieu nyusul ti heula miheulaan ningali naon bae tembus pandang malatas kanu kagungan teu karasa da pinuh dikirna nyaliara kana sumsum ka mana baru hirup mayun ka anjeunna reueum bae we cai mata rumasa Gusti berapa kali berbuat maksiat berapa banyak berbuat nista durhaka di hadapan Sang Pencipta tapi Allah nyaahna teu pernah putus latifna teu pernah pisah ti urang mandonna infika kalu sajal anu nyangka latif Allah putus di diri urang maka eta jelema ciri keur hatena kosong bahwa dikusuri diri ciri keur kosongna ingetan hatena eling ka Gusti Allah teras hirup teras dan disibukkeun deui wae sehingga lali urang disibukkeunana ge urang menyibukkeunana ge perkara nu Allah tos ngajamin ka urang lamun di hakikat rezeki anjeun hirup anjeun tos dijamin ku anjeunna ijtihaduka fima dumina ari sungguh-sungguhna urang mah dina perkara anu ku Allah tos ditanggung sieun isu urang teu kabagean cicing cocor di pasar sieun isu urang kana itu kana ieu rugi-rugi bekasieun tah ribet riweuh diri urang didinya maka tapi urang hilang watak sirukan tapi lalawora urang lalawora bima tuliba anka dina perkara anu diparentah ku Allah ari nu dipinta ku Allah ti urang pengabdian urang ngalali-lali ari perkara anu Allah tos ngajamin ka urang bea karep urang kadang-kadang disuk-suk didunggung kadituna naon tatajo dudumpak sisigeun teu tahtana teu baraya lamun eta geus minungan dina jiwa anu akhirna urang loba kasieun sieun kudu tos dijamin ku Allah ka urang tapi sieun sieun eta sanes sawajar tapi sieun anu sifatna tos dieusian ku saraka ku tamak maka reda ku anjeun reda ku abdi reda ku ibu sadana ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ieu bageun da mung eling ka Allah hate bisa tenang bisa tentrem bisa ayu sok ingharep ka Allah karasa kabeh oge keur bunga syukur ka Allah keur susah sabar bari ikhtiar menuju anugerah Allah so tarajean jembatan sabab hirup hate eta keur ngajembatan eta nu datang ka urang aya bunga nu datang ka urang aya susah jembatan bageur ngarah kabeh meunang piala ti Allah anu anugerah ti Allah lin lalawara lain kur edel-edel tapi ajran azima adim dirinya mah surga Allah anu dikekalkeun ku Allah jadi nempatkeun jalmi anu dihaturanan anugerah nikmat anu dikekalkeun deui ku Allah bihaqqi la ilaha hamba ahli dzikrur rahman di masar barubungan aman taya kasulitan karena ridho na pangeran la ilaha untung ayeuna mah luar biasa aman zaman lagi dimerdekakeun urang nage dibebenyokeun rupa-rupa kemajuan keindahan zaman nu jauh dideukeutkeun nu poek dicaangkeun di mana-mana bruy brai sok tampi ku rasa nikmat dimanja ku Allah mangrupi dan jang sasaha gitu kahebatan zaman gemerlapna ayeuna ieu teh yang urang keneh
beda anak urang ti makhluk-makhluk nu sejenna karaos urang dibedakeun teh dibanggakeun dimuliakeun piraku lamun urang anu jadi diciptakeun ku Allah sebagai khalifah Allah urang teh nyanak anu diamanahkeun ka urang mayun ka Allah mata satu untung deuleu naon ditingali ku urang tembuskeun bager dibawa ku urang sing nepi ka rasa eling ka Allah kumagi kitu udzurillah sok aranjeun eling ka di mana wae anjeun hai semua di mana wae anjeun eling ka hatta tasahada lakum yaumal qiyamah sehingga naon anu dilalajokeun ka urang lain rek nyuntrungkeun urang tapi kalah magehan urang menjadi saksi di hadapan Allah yang ieu teh hamba bener Gusti sadayana oge ieu teh abdi dicanak syukur ka Gusti nu Maha Kagungan cik laukna cik tempena cik tahuna kabeh suruh bersama kapukur sorok bager urang sekali-kali lamun di mana kiban juhatama urang misalna teh ngalah lauk di balong dabungan laukna teh bahasa lauk nabungan sabab anjeunna ge bakal dijadikeun saksi ku Allah bahwa ibu bapak sadayana benar-benar abdun muwahidun bahwa ibu bapak sadayana benar-benar dakirin dakirot insya Allah mudah-mudahan eta ngiringan niatan kanu nama al mukarram maka dikir eta teh naon untungna pertama ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila jalman iman eling ka Allah kalayan eling saloba-lobana loba lain 100 siki loba rin 1000 hakikatna dalam toriko loba lain 1 miliar tapi loba abadan lain sahu salilana teu poho kumaha mah tak disebut teu poho di mana poho balik deui jadi dihukuman ku Allah ieu berkekalan ieu mudawamah maka dikir kalebet dikir dai anu teras hoyong kadinya dilebetkeun kana mudawamah maka di mana lali we geuwat rontokeun deui dari lali mah urang papalidanana tebih kahuruwatan maka berat tantangan ka ditu hoyong uih deui teh hese komo cairna lamun papalidan dicairkeun ari cairna beuki deras mah urang beuki berat ka ditu semakin papalidan cobi-cobi we diantep lali ka Allah betapa beratna urang hayang balik deui kian sabab naon sagala nu katingali ku urang nu ka kuping urang ada nilai tarik menarik nah urang nu rek milu ka ditu nu ditingali ku urang nah itu nu rek milu ka urang maka lolobana mah nu sarima urang sok kacanaku tetempoan urang sok kacanaku ku kupingan urang tatkala dikir geus nganyaliara ka seluruh anggota tubuh urang organ tubuh jismani organ tubuh ruhani bahkan teras semakin dalamna dibawa dikir insya Allah dikir buahna kumaha maka husnun yantahi fi lisanihi lamun dikir geus nyamuang kana lamaina dina lamaina unsur naona asrarna eta dikir nu diaoskeun tadi eta dikir anu dilapadkeun ku bapa tadi wa samratuhu maka buahna itu kauntunganna eta naon bakal terbentuk lisan bapa anu tadina kamana meni wae min afwahil ham nu kaluharan secara biasa ka umat maka insyaallah diteraskeun di mudawamahkeun mah bakal buahna teh sihatul qauli jadi bener ucapanna mah sakumaha tambis tadi anggur mah buktikeun kahadean cina medal tina sucian jadi ada dorongan jadi basa nu didorong ku rasa nah dikir urang minimal basa we heula ngadorong rasa la ilaha ngarah lila aya naon ngarah lunak ngarah lembut maka supados ngadorong rasa maka tong kajongjonan sabab di jero sok loba sing kucuis maka carana kumaha disiasati ku para ulama billah wabila ulah dalam thariqah qadiriyah maka sok ucapkeunana rada tegas lain gogorowokan teu puguh ucapanana la ilaha illallah insyaallah terus ngalakungan berjamaah tasulal jamnya sehingga ngahasilkeun
tina paburantakna hate ngempel kana hiji menuju anu kagungan. Itu barokah berjamaah. Kal arifin sepatos jalmi-jalmi nu makrifat jadi hirup kageuing hatena kulisanna. Maka kadituna bakal ngabuktikeun ngabuah. Wa gusnun yantahi fi yadaihi lamun dikir geus nyamuang kana dua pananganna mesti buahna naon. Wa samratuhu buahna eta dikir lamun geus nepi kana panangan mesti eta panangan iqtaus sodako buahna resep gemar sodako nama bade ngalangkungan aya bereskeun di masjid ulah ngandelkeun wae marbot urang nu aya nu ningali pertama teh hayam di masjid urang heula berarti dipasihan proyek amal soleh ku Allah teh ieu teh urang da masjid mah masjid urang masjid Baitul Mukminin makan tur culang cileung neangan kambing hitam jeung cabangsan terase ku urang da kawajiban urang sok saalit ningali cucuk di jalan hareup urang kan pangheulana ge berarti hakikatna mah ieu teh bukan kebetulan Allah bade maparinkeun hiji amal anu soleh kangge ibu kangge bapak solihah kangge ibu insyaallah eta teh dianggap saeutik jumlahna gawena tapi agung derajatna nya bakal lebet kana syukur anu nepe anu disebatkeun ka jeung saeutik tapi da dongkapna maparina saha eta maka insyaallah bakal berbuah kamanfaatan kangge ibu berbuah kamanfaatan kangge manusia sanesna. Wa gusnun yantahi fi batni lamun dikir geus nyamuang kana perutna kana patuanganna geus nyamuang henteu janji urang ngamam mesti ada rasana ieu teh haram atawa halal maka buahna wasabratu tarkus subhat bakal nolak perkara nu subhat komo nu haram nu subhat teh ora aklul halal bakal ngamamna teh anu leres-leres ieu teh sur syariatna ieu halal insyaallah hate nampi kalayan gulidah ngamamna sabab eta dikir nyarengan sareng narik kana manfaat nebihkeun kana maksiat mudah-mudahan kalamat makna hijrah amin minal madmum minha ila mahmudi minha jadi tina perkara nu awon narik kana perkara nu sae itulah dzikrullahi akbar la ilaha illallah terus wa husnun yantahi fi rijlai lamun dikir geus nyamuang kana dua sampeanana teu karaos ayeuna wengi naon di dieu teh wengi naon ieu teh wengi rebo wengi salasa mesti wasamratuhu buahna tina dikir anu geus nyaangan kana dua panah kana dua sampean mesti naon buahna teh al masyu ilal jamaah resep berjamaah dina mayungkeun diri ka Gusti Allah. Contohna alhamdulillah mudah-mudahan husnul ka Allah mudah-mudahan termasuk ibu bapak sadayana al mukarram anu tos kenging panghaturan ti Allah anu eta amin al masyu ilal jamaah peta kajian teh nu nanya nu henteu resep reka mana bade ngiring hotaman kumaha gitu di imah boga sabaraha kilo aya we 2 kilo 2 kilo mamal mah ya tos saminggueun bisa nu ngagoda gitu sawios panginten ari tos saminggu ari teh mah da Allah ge memperhetangkeun insyaallah abdi bade ikhtiar heula sugan ka ditu mah dan tos aya dina keyakinan Allah nu ngaturna nyata dumina laka teh tadi tuh jadi tenang hatena teh aya kumaha lamun gering ari kur sakitu deui lamun saminggu geus beak ari kalersan ari wujud teh damang mah tararaos tuang aya we jawabanna teh jawabanna rileks bari tenang manya da itu mere dalilan deui urang kumaha lamun maot nu maot makan seueur mamun atau teu aya ge tos waktos maot mah maot we teu bersyarat heula udah hareun ka maot teh aya laras tos waktos na maot we ida jaa ajaluhum la yastahiruna sa'ata wa la yastaqdimu teu bisa diakhirkeun teu bisa diburu-buru tos waktos na sadange atas we mana nu diangge sombong nu diangge takabur teh geuning buktina mah teu aya naon-naon kabeh rata raja rakyat geus waktosna tos waktosna uih mah uih we geus pisah raga jeung nyawa mah tah hayang balik ka dinya balik ka saha kanu kagungan yauma la yanfa'u malun wala banun illa
man atallaha biqalbin salim. Dina poean teu manfaat anak harta tanaga kakayaan kabeh teu aya nilaian iwati jalma nu dongkap ka Allah bari mawa hate salamet. Ari salametna hate nyaeta nyalikeun ngumerebkeun mayunkeun qalbuna ka Gusti Allah. Insyaallah eta salamet hate nuju dongkap. Nanti ayeuna keneh dongkapna da dipelakeunana ayeuna ti ayeuna ulah ngandelkeun ke ari sakaratul maut anu terakhir balikna ti ayeuna keneh. Dan setiap napas keluar ke nuju papisah nu ayeuna teu cineten teu ari ku balas punten permios teras amitan dumes kan kagungan. Lamun napasna hatena ering ka Allah keur uwih kana kagungan rehung hapranjutna kaluar ka jero lamunnya thariqah an-basiyah thariqah sanesna disarangan hu Allah hu kaluar ka jerona aya. Tapi bapak sanaos teu ku eta ge ieu asal disarangan ku penghayatan ieu ngajamu kana gerak calik bapak ibu, ieu ngobdo kana rasa, ieu ngobdo kana darah sadayana nu berputar nu ka organ tubuh jismani lewat jantung terang. Maka tatkala nuju eling ka Allah kaluar ka jerona bapak nuju pamitan ti papada insan nuju deungeus ka kagungan insyaallah bihaq la ilaha illallah kadinya mayun deui sok sing kieu keur bungah keur susah ge ulah bengkok sinemah ti anjeunna rarasakeun kunaon make maparin ka susah Allah make maparin ka bingung dibentuk bapak ngarang semakin kenal ka Allah. So rek ditanagaan kunaon urang hayang bingung biasa urang mempertahankeun da urang bro dijuru bro dipantau saurang mah geus dongkap datang Covidna Allah mah tiasa bageur Allah keur ngarupakeun mambem bisa sing jejengket kumaha walau takallapa cing adu belajar urang aya we bingung taros putra teu damang laras taros incu teu damang guling gasahan rampang di mana ieu manusia ngaran dipapasi kamana balik kamana deui latar paan ila ghairi hajatan ulah minta kalian ti Allah keur tatkala anjeun susah kitu bimbang rupak tetep darek naon minta ka anu aku teu boga naon nyar boga itu tapi da teu boga nentukeun teu bisa ngajamin bapak diubaran ku anjeunna bapak dibere ku anjeunna langsung berai bunga itu aya iwal tinu gaduh sagala-galana nu tiasa ngalegakeun solusi teu aya deui iwal di Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Saha wae jalma tawakal ka Allah dengan sebenarnya maka Allah bakal maparin jalanna tos dipasihan jalan ku Allah mah teu aya kabingung teu aya karumek teu aya kapudet guligah we sugana geus diajar dikir mah mulai kabingung henteu bageur salagi di dunia mah aya we gogoda eta mah aya kade ulah begitu diajar urang kitu geuning abdi mah ngrese keneh dagang teh geuning abdi mah bingung keneh da di dunia bageur sok eta kange urang bingung jeung bungah lagi ayeuna mah da ujian liar beluakum ayyukum ahsanu amala ti Allah ngan hakikatna mah pendidikan ti Allah di mana bingung di mana bunga tatkala urang ku senjata anu eta dihaturkeun ka anjeunna penuh dengan penghayatan insyaallah harita keneh guligat bahagia insyaallah bari teras urang napak dina jalan ketakwaan
akhirnya barakoh selamat dunia jeung akhirat dan kekal abadi dina ridho rahmat Allah. Nah irama hafudun sarnu kasuhun atur nuhun kasadayana wa bilaula kal mukarram wal muhtaram anu parantos ngahaturkeun karya ilmiah mantena kalayan siraman rohani di mantena mudah-mudahan nyarengan urang sadayana di dunia para dugi kadugaduna amin sehingga urang mecekil ku barokah pitulung pangraun pamangku mantenanana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.